aya deui we eta beungeut Bagong. Aisyah urang mana anjing? Bisa-bisana sia nyebut orang Sunda monyet. Lamun orang Sunda monyet, sia bapana monyet koplok. Teu apal aing eta ka jelema eta. Si Wanik jeung aing tarung hayu jeung aing. Ulah nyebutkeun urang Sunda monyet. Da sia ge ditinggalikeun teh kawas Bagong koplok. Hayang nyaho aing urang mana koplok sia. Ngarareunah anjing sia mengomong teh. Dasar sia teh teu make otak. Urang mana ari sia? Ngopi jeung aing. Tos ngopi tarung jeung aing anjing. Babal teh sia teh. Kumaha wani nyebutkeun urang Sunda monyet. Kamari anjing ayeuna disebut monyet. Aing mah sia mah geus teu boga otak anjing.